Di mana? Dibalik eta kolor. Titipkan apa kan? Ribut kalau ngarah ti budak duit amit-amit leh. Ngarah berapa tengah didik komersil ke budak? Dosa. Di mana aya nu sok masihan oge nanti sok dirawatan teh abi. Ari anak kita usaha ari kolotnya jedau. Hari kolot mah kita tadi 7 labur pekarengkeung hari-hari pas ku budak mah sapotong. Neng nya ada kakolot nama geuluhun. Ari budak mah dedeg sampai rupa hade. Didinya mah tinggali teh dedeg sampai juga macrot. Nah, ada koreletik nama sarua cek tatangga oge lucu cek untuk saha. Cek tatangga. Cek gelo meureun tatangana we gelo. Hah? Oh sarwana jeung ngomong namun aing teu. Si nyedek naon? Weh kieu buat tur-tur ngobrol. Nah si eta bibir meni juga gogong sateh. Sok abah hadis ka dieu. Hadis 100. Hade giliran ka payun. Sok apa yang atuh? Boy. Boy. Apa ini sok? Ini tapi kita kita musuh. Di dia. Meni bintang deket-deket yo. Ah. Kita habis mana di dia. Tapi kurang pantas mending di dia sok di dia mana di dia kurang ini. Anjir mending ngahiu tempe lah. Ari enying kadang masuk waos. Contoh abdi enying siji 2 siji 3 well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun ngobrol unjuk salam tong pabayut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobel. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Atur. Sekali sewang duaan. Urang mah asa hampura tah tingali kubarabat. Lamun salah ngomong smackdown. Dengekeun ku gabar teh. Tah. Ya uang jenggo saeutik. Dengekeun. Si itu teh dia teh pernah nyarios. Montong bareng nyarira. Ayo ke sabi Islam. Heeh, sabi Islam ngarah-genah raos ka kuping eta ku gabar teh. Repet, cicing. Ada tuh cek para banget. Alus sama rasa nama nulang kurang seteh. Sok apa patahna lah. Lain dak parah pe jadi satu bau. Cek urang ngomong si itu salah bisa teh enggak gitu. Atau ngomong. Tinggal lamun salah. Cetok gitu mah. Yang itu jelema naon sisapuludung pamajikan ngaran batur mah alus aas iis kasih goblok esi gunahan kitu anu oge deui anak eueuh nu malulu abad anu hiji kieu anu hiji deui kieu aing teh bapana kamari mah setruk meureun sih ya setruk ringan da pamajikanna poe salasa MBK poe Senin PNPN poe Rebo poe Syariah poe Kamis mah diimpus anjing Karena aing mah lamun nganyuk duit edan eling. naon sabab Nganyukna eling ditagih edan kok. Sok ngomong. Cara urang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu, bapak, cicing rek. Sip. Ibu, bapak ngenakeun abdi. Bau saya ngomong. Cicing sada make kolong nyon. Ibu, bapak pilih acan terang kanu ganteng.
Punya ganteng juga patok kuburan. Mun aing tak tinggal ke. Dari kan lang na kan. Gado 300.000. Pipi 200 juta. Irung 50 juta. Saha salawe. Saya ngelain gitu atuh. Diwir pangamaina. Lambai pangareksakna. Yang tadi juga bool. Lagi kan kena lah. Nah. Cicing atau kalau bangun. Aing dek sanuk-sanuk kudu bener heula. Heeh, udah ite di nu hajat, ite di Robi tadi mau usah rumah ieu mah pakai QR. Wah, cenah kumaha usah rumah wah cing teh kalau pada ku si Adu langsung on. Asa. Nah, sadayana urang kudu Sama-sama kala kabeh. Ibu. hajat kudu nyaho. Asa. Asa. Makana hayang nyaho sangaran. Heeh, enggak ditahu aja malah. Iya, iya, iya. Dengarkan, Ibu. Sekali ini si Hanoman kau yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu ngenakeun abdi anu ganteng, nami teh nuju alitna Dede. Upami ayeuna mah dina panggung mah Emot Subagja. Upami bumi mah di kota Majalaya ibu caket toko surya, terang toko surya, sakedeungeun toko surya eta Emot Subagja. Pun bapak icalanana kana bala-bala. Pun bapak namina Padalanggana. Aki Abah Sudira, nini Ica, upami pun bojo mah Nike Ardila. Penyanyi kariganya butut. Sok mane, assalamualaikum malah. Beres. Oh, atuh sia teh. Awas. Anjir loba ngalajona. Raing saya ini bening ka gigir. Ya. Kamari mau Sok. Ya, reskeun atuh da. Tos kolot saya teh goblok nu uplak-aplek ieu, teh. Beubeudi mah bi. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati acana orang Kang Yayan atau nabi Haji Yayan Jatika. asa malakene mau butuh. Dibalik ngomong kali suluk mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bapak. Untuk itu juga. Punten ibu abdi mah bibirna kieu aing ngomong barelo ari hitut bau. Cuma bujang-bujang hitut teh geus maladak teh harap kamu teh hanap sama. Sok ti bener ngomong. Assalamualaikum milih hitikeun bisa. Dibalik teh agama naon ari maneh. Nah tadi bedong gunung bapak teh. Sok awas. Era sekurang dia orang sekolah. Assalamualaikum. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa. Ada yang jajang? Asa. Ungu. Hulu. Hukum. Bibir ngamai. Assalamualaikum mirimiti hapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, lain wet cetek mikir. Dahore urang mah jelema kitu patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh ibu-ibu kalapa. Aduh. Ibu-ibu bapak-bapak setending. Ibu-ibu lah kalapa. Ibu-ibu lah kalapa. Ibu-ibu, bapak-bapak, atuh wijulang mengi. Aduh. Wila jiring wa. Wijalong mengi. Wijilang mengi. Wajilong mengi. Nyeri anjing.
Gusti Agung. Nubrikeun ka bibir ngampleh-ngampleh. Gusti untung ditampak ku pamajikanana. Tapi ibu bapak saur istrina ieu mah. Abdi mah cenah Mang Emot, teu kawas Mang Emot boga pamajikan ripuh. Kudu nyapu, kudu kitu, kudu kieu. Abi paling senang. Paling senang cenah abdi mah. Lamun isuk-isuk loba pisan babalaan karena ku sapu. Ewak we cekerna teh disedotkeun. Ibu goblok dapat komplain. Tapi mana mah sakala bisa. Oh, oke dong. Nah, jangan dihina bibir kieu ge aing mah pamajikan aya bogohon, aya awalnya bogohon aya cium. Astagfirullahaladzim. Mantap. Lain mantap teh lamun awewe dicium kudinya ngalumuk koncor. Di rumah sana. Udani atuh sana. Yang ngalawora panyedotan. Siap goblok. Lain ngadukung ka aing kudu Daniel. Kurang Bandung. Tapi mana mah bener mana? Abdi mah pintar bumi ke ibu opat tingkatnya ke berupa jika kieu ge. Urang mah beunghang tah imah opat tingkat. Mana beunghang? Supaya bapak hajat. Heeh, Tapi hajat mah goreng tah imah opat tingkat imah. ngomong sadeuk. Ulah kitu nya Riki nu mau dipake somong bakal leungit. Karena loba awe nu bogohon ka urang. Hedeg saha nu bobohon. Bener mana eta imah? Opat tingkat. Opat tingkat abi mah. Eta teh anu diharap teh anu deket Malaya imah mana? Heeh. Palingan urang ungah nepikeun ka kieu ti hanap. Eta mah urang nepikeun ka nyeri bujur. Murukeun teh. Eta imah mana? Imah abi. Anu opat tingkat. Opat tingkat. Pantona 700. Heeh. Dagangan 70. Heeh. Tukang ari sana ku awi. Orang doma goblok. Kanan doma. Maaf. Anak doma ibu. Eta teh kanan doma. Oh, hampura urang geus nyalahan ngomong. Anak doma imah. Oh, da jelema masuk kena kupal luluputan, da teh sarua jelema oge. Tontona urang ganteng mana mah jogleh teh. Oh, jadi masalah. Utama imah urang anu belanit. Ada eta geuningan aya anu oyuh-yuh lah seperti si teh eta entut gitu. Ieu eta. Ieu tadi ieu lagi di. Pamajikan. Iya, goblok. Bener eta teh pamajikan mana? Pamajikan urang. Lain sekali deh ciri-ciri. Anjir 3 tahun ucing. Pamajikan urang mah bayuyuh. Pamajikan urang beda aja pamajikan batur. Wah, Pamajikan urang mengenal kaceker-ceker oh, mah. siapa? Namanya seblak. Pemajikan mana teh bener kan bayuyuh seperti si teteh. Anu itu bersih, banyak baheuna. Soan goblok. Ini itu soan. Soan, maaf deh kalau mama aku sekali aku kesalahan. Mulai asal. Aing setruk. Sok atuh cobian setruk mah sebenarnya. Itu saja. Ari, eta geuningan tah sami kieu ciluk-ciluk tah masih kujang kitu geuningan. Budak urang si bungsu. Hah? Budak urang si bungsu. Udah gininya, nah gininya mah rusak. Udah kan bikin ganteng. Beda menang nyeun tatangga goblok. Udah gininya, tangkeron. Terolong kali itu datang berangkat terolong ke dia. Enak pola. Terus mungkin di rantaian. Monyet. Monyet. Urang mah nyeun budak goreng wae. Wah, Wah, aing mau dibikeun ka bapak kata tangga kok hayang kasep budak aing. ari eta ginian urang pas buka ke Dora. Aya anu ngajalpang di Simutang. Mitoha bener makanya ka urang mitoha urang. Itu hadi di. Anu di Simutang, di Bandung aya piring. Terus ngauhut. Gogok. Tapi kan baik. Tong lain Dorata sering kaja da pagawean kieu. Ya, Jaba mah abi mah jaba pinter. pinter. Bahasa terang. Wah. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Nongol bisa. Ya pasti bahasa Sunda sarara ge bisa. Bahasa Sunda bisa rara kita bahasa Sunda. Wah, Hah? jangan kurang coba. Toh, Duduk. lompat. Adil. Tarik. Naik, Serot. turun, Duduk. hitut, bau. Bener. Nyangka jadinya hade di Bahasa Jawa bisa. Wah. Ai Sunda mah letter A. Heeh. Ai Jawa letter O. Contohna lamun sareng teteh. Ah mangga.
Mana? Cek Jawa. Heeh. Monggo. Monggo. Upami jualan cari ku si ibu. Solo. Upami hotong rojak. Rojo. Terus ada ketisan wah. Boong. Hijikeun. Monggo rojok boong. Bener sih makan itu diulik. Mana mah segala bahasa pinter. Waduh. Kurang sak bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris boro-boro bahasana kuncina kok kayak Wah. kunci Inggris. Oh, saya kepada boga. Cik kurang lagi cek bahasa Inggris. Oh. Seperti bahasa Inggris nah. Sopi. Ku. Nah, tengah. Nih. Ali. Ring. Pakai kawa. Ram. Lowong. Bos. Lowong teh. Bos. Coba hijikeun. Kumis kuring ram bos. Nah, ternyangka. Arabies jangan. Bahasa Inggris sob. Bahasa Inggris. Bisa orang. Manek itu bisa. Bisa. Lamun bahasa Inggris ngaratin sa. Brut. Roti mah brut. Susu tan. Mun roti dua keret susuna saketelat brutan. Oh, pasti ya minum bahasa Inggrisna. Porsi. Porsi. Heeh. Porsi mah naon? Dan bisa ini. No. Chair. Porsi mah chair. Isinkeun sama. Tinggal di handap aya Mang Tata sia teh. Lah itu Tata ya tukang cemorian. Nah, naon cukuran mah tataian. Ngesekoin ngerti ya tukang kenal sate tukang kenal. Bababaya. Ai teh ya nana tepakana. Barabas. Ai teh tukang gong. Kecis. Ini letik Gitu si kudin. bukan gitu. Sok. Cing. Mangke uncok maksudnya. Tadi ngalatura. Maaf. Porsi lah. Apa nama porsi mah chair? Anjing. No. Lamun anjing diuk dina kursi hiji. Dog chair. Bahasa Inggrisna. Ku ente me ngitung. Cenah ngomong itu aing mah. Tadi lain pokok. 200.000 bisa ngitung. Poporong saikeun dina waktuna salah ngerakeun dede kitu. Hiji. One. Hiji mah one. Yes. Well. Hiji mah one. Lamun dua. Wawan. Nangisinkeun sia. Hiji one mah one. Oh direnengkeun. Tilu. Luan. Opat. Opatan. Celangan calon. 5. 5. 10. Tuswa. 1000. Kebuawa. Udah kawe dan kawin. Parawa. Kecil kecil. Sawi. Ayo. Well. Kunaon sudah ngerakeun Abok bahasa Inggris nama. mother. Atau bibir atau biasakan mother tuh. Mother. Kamu diciumkan kan? Udah kayak siap kok mau asli. Jadi bahasa Inggris mother. Mother. Bapak. Father. Aki. Kider. Halo. Loader. Sararea. Saider itu. Celana soy. Atau gespak. Lamun bibir ketebak angin. Mageber. Gusti, nu agung dia mah loba pisan pamolah. Ada tentunya awal, oi. Budak lebat di sawer ai untuk. Hei. Tong izinkan rencana. Ada dulu. Cing, era. Punten Arabi. Da dicanakeun itu ku Kang Barabat, atos cekap. Itu bukan pikiran mah. Goblok. Tapi Saya teh nyawer saya. Sok mana bisa ngelaku? Hah? Ngelaku naon? Sakali sok kumaha? Heh, sok kumaha? Hiji mah pokal. Heeh. Duet. Diluan mah tri. Tri. Opatan mah gaplek. Gaplek. Dimaan mah disong. Disong. Diluan mah nyuk-nyuk. Naon? Itu. Oh. Sok mana rek ngelaku naon? Sakali sok kumaha? Lagu takkeun. Kacida piraku rasiko sapoe ukur 1000.
Aja goreng teh. Sia teh. Motor make sini aku sia teh. Jong make sih. Suruh kana aku sia. Aja goreng teh. Dina be kana F. BF teh aku juga teh bareng. Aduh, aing unik. Mana karena F. Salah, sok. Sok kumaha? Cacida sakitu. Cacida, sakitu sok. Cida. Kurang hanap suara teh aku teh. Sok. Kumaha sok kurang hanap suarana. Cida. Kurang hanap teh. Cida. Suarana. Lain hanap kitu teh. Cacida piraku sapoe ukur 1000. Cacida piraku bibir abdi jeblek pisan. Sok. Oh, orang mah cida-cida. Atuh ente ngadeu ilmu katun cida. Baru jahat. Daripada nyawer. Cida. Cacida. Cacida, cacida, cacida. Cacida. Ya. Kacida piraku resiko sepot ukur 1000. Cacida arabi hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Siapa panasen bikin apa? Atuh nyangakeun kara-karakana radaina aya kaadam. Bos kana. Aduh. Nyawer